Ngolahkeun endog MBG tuluy ngagoreng bagong. Heeh nya guys, ieu teh aya endog MBG lebar we atuh ari teu dipasak mah. Hayong we ieu teh nganggur dina kulkas teu dipasak-pasak, lebar geus we ieu teh urang olahkeun ayeuna mah. Heeh ning ieu oge diolahkeunna teh di balado we teu disumara-samara. Tujuan we ieu oge deuih barudak teh ngadalahar. Heeh atuh nya guys, da lamun aya endog MBG teh kal kaindung jeung bapana we anu warareg teh. Anu memenuhi gijina teh nya kieu we geuningan indung jeung bapana. Geus beres mah ngolahkeun endog MBG ieu teh tuluy we ngagoreng bagong. Hade nya guys, bagong teh lain bagong anu di hutan. Heeh kitu ieu mah singkatan, jadi singkatan bala-bala jagong. Sabari nungguan minyakna panas ieu teh nageutkeun heula we cai jangkana termos. Heeh atuh nya guys, da geuning ai bulan kieu mah kudu aya we cai panas teh. Kitu ieu mah abi nya guys, ai barudak jeung bapana barudak mah da tarara kana cai panas teh lamun erek nginumna teh. Abi we hungkul nu nginum cai panasna teh. Paling ge eta we bapana barudak rek ninyuh kopi bari sakalieun eta oge ninyuhna teh. Nya aneh ari lalaki ceuk urang mah da eta teh anyar termos teh tapi da anger we lamun eta teh cenah baleuy perasaan teh. Ali ninyuh we dina termosna teh. Dituna mah anger we geuningan kudu nyetrekkeun deui dina gas. Kudu ngadadak deui naheur cai. Ari abi mah anger we nya guys lamun bulan puasa teh lamun minumna teh kudu wae cai panas. Atuh da rarasaan teh lamun can nginum cai panas teh sok asa kumaha we asa teu pararugu. Singkat caritana ieu teh geus asak we si bala-bala jagongna teh. Tuluy we ti dieu teh urang bawaan ka tengah imah. Kitu biasa we ieu teh bukana mah di dieu di tengah imah dari dapur mah geuning arembungeun. Taminusna teh kieu ari di tengah imah teh kalaka bulak-balik we ni asa cape. Can ku beberesna bulak-balik deui ka dapur. Nya guys di dieu teh bukana teh tiluan we da si teh Hanina mah keur buka bersama. Dasar we barudak mah cenah hayang buka bersama teun si ukeukeuk. Nya guys ieu teh 2 menit deui kaadaan teh abi teh ninyuh heula kopi jeung cokolatos. Teu nyieun surap sirop ayeuna mah geuningan da cuacana oge tariris. Teu we ning sederhana bukana oge jeung bala-bala jagong jeung kopi jeung cokolatos. Singkat caritana ieu teh geus beres salat we langsung we di dieu teh neang sangu. Duaan we heula ieu teh da bapana barudak mah keur di masjid keneh. Teh Hani masih keneh teun si ukeukeuk can baralik we Isya balalikna teh rek tarawehan. Nya guys ieu tahu jeung endog MBG na teh kalaka ku indungna we geuningan macet. Eta oge geuningan adina daek teh ngadahar sakali we ka dituna mah embungeun. Kumaha we si teh Hanina mah bangblas embung eta teh. Tungtungna mah geus sabaraha kali dihaneutkeun ieu balado endog teh. Tuh ning ieu oge si Kapi aya daek kudu anu konengna hungkul. Bari saharitaeun ngadaharna oge.